urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagalana ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna leres tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ke darat ratusan jelema nu korban malah ribuan leres tah sabenerna Baladewa teh nyoba tadina mah heureuy nyaeta ngagunakeun senjata nenggala di tengah laut uji coba nenggala di tengah laut anu temahna si taneuh di jero laut teh ngagebros cai ti ditu ti dieu kumpul kayaknya balik deui nya nyerang ka darat jadi ieu teh ulah nasi Baladewa kalakuan Baladewa kaget tenera hamidanget kaget tenera hamidanget tenera kingkang nafsu kagila-gila ya nafsu kagila-gila ya hup ulah nafsu di dia hiu kurang ajar eta kuduh silakan manusia anu teu tua teu dosa ka babawa dek nitah kresna da kresna mah adina buruk-buruk papan jati paribasana tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta jeung deui lamun kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara jeung nagara engkena bakal tambah korban holu saha nu wanieun ka Baladewa da dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeun na eta senjata nenggala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup teu meunang ngadua kalian tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali wayahna pangyokotkeun deui senjata nenggala jeung pangmawakeun Baladewa dek dipenta pertangungan jawabna ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna Baladewa teh ku Anoman lain Baladewa nyarita ka kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teh kitu ngan ku jorojoy hatena Baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman rada miris mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bahtisna Bantis tak kasieunna teh ku pilot mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul singa Depok ngaranna teh robot kasieunna teh kunaon kasieunna teh ditagih ayo mana we teh kasieunna teh dihiras tah we eta ongko leres tah kitu kasep wayahna jalankeun tugas pangnewakeun Baladewa pangyokotkeun senjata nenggalana dicokot senjata nenggala teh pikeun hukuman ka manehna sabab lamun eueuh senjata nenggala manehna teh lemah hatena teh
nyangakeun adik pansena tah kitu anu man kumaha carana pikeun kacang kalak eta jami parantos aya anu uningaeun mode Pandawa mode Kresna kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna Baladewa kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh tah kitu ngan ukur boa nah heueuh nahanya padahal leres kungsi Baladewa teh kitu kurang ajar bahaya teh tenengala teh lalawara malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita Baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara leuwih bahaya ya wah hancur dunya teh ku manusia hapan kitu dina catatan kitab oge yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema anu geus kaleuweuhi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema nu sok kaleuweuhi leresnya tah kitu anu mah wayahna jalankeun ieu pancen pangnewakeun Baladewa malah ayeuna teh Baladewa teh make kedok naon jiga jelema anu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan miningan beungeut ku saweui atuh kalah beuki gede dosana nya wayahna we cangkalak Baladewa ku anjeun dek dituntut di dia di sawarga kahiji senjata nengala pangyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu lara jadi wayahna meureun di hukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa sae diestokeun kinten dinten iraha anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun pancen ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh lamun teh mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa karombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana sae diestokeun wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we tak itu mangga moal di enjing pagetokeun ayeuna keneh we penginnya los geura jalankeun nanging ieu bilih Baladewa minta bantuan ka jelema nu dipikasieun di ku kaula kumaha harewosana ceulina yen kaula teh tugas gitu tugas ti sawarga kedah di harewosan ceulina nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we mangga atuh aya kitu mah moal teu dilaksanakeun ku kaula bejaan we lamun aya jelema nu dipikasieun ku anoman melaan Baladewa bejaan ceulina bejaan make beurang gitu isuk teh ya mangga kane kudu dicatet tah dina kwetansi bisi kumaha lamun ke dipotong di gaji mudah-mudahan anu merestuna bae pek pitulung pangeran rahmat pangeran baka marengan ka jelema anu cicing dina jalurna geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana nyaah ka masyarakat marcapada sanajan bari jeung monyet pek berjuang tapi ulah ka ciri berjuangna
ulah kaciri nyumput buni di caang we kasep ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rama ing gawe mah nya ulah nemrak di mana nyeun kahadean deh ulah hayang kapuji deh ku batur timalan geus mimitina diajar ayeuna mah diajar dewasa dauh rampung daud tutas pengandika beralu mampah jeung lumaku pangdoa wah ini sakikireun hidup wah kasepi mugia angsa dama anoman baladewa anjeun geus ngalangar kana perjanjian baheula yen moal ngagunakeun nanggala sahingga can mangi hiji karepet anu hese di ungkulanana der ieu dipake nyoba-nyoba Kakang Panjenrada Adi mugia para juata marasanga juata para lumanten bayar-baya nyaksian karena perjuangan Anoman timalan para dewata mangga urang sami-sami nyakseni karena perjuangan Anoman perbancana suta kalayan mentas supaya bantuanana gawe bareng di mana Anoman kacadir bangban